Lamun urang pernah migawe hiji pagawean anu teu mangpaat, anu teu ngahasilkeun, anu dirasa eueuh gunana keur diri sorangan atawa keur jalma loba. Ta eta teh guys, lir ibarat urang nyiuk cai ku ayakan. Jadi naon nu ku urang dipigawe, naon nu ku urang dilakukeun teh teu mangpaat keur diri urang sorangan, komo deui keur jalma loba. Tah matakan lamun urang migawe hiji pagawean kudu anu bener-bener aya mangpaatna keur diri urang jeung keur jalma loba. Ulah sampe ka urang keuna ku peribahasa nyaeta nyiuk cai ku ayakan. Tah kitu guys nya, mudah-mudahan urang mah dina ngalakukeun hiji pagawean naon wae, mudah-mudahan pagaweanna mangpaat keur diri urang atawa keur jalma anu loba.